Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atupan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atunyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nya tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai parem cenah parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantap urang di jarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nya lama tadi hareupeun masjid parem geus ngan 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah masyaallah geus pokona mah hese wali mah atupan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di Bakekeng nyaho teh di Bakekeng eta bahasa Bakekeng model tah eta teh Inggris asli di Bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di Bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal der asal kenop dipencet dur kumaha teh awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang di Bakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun anu kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah ti karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah mal bisa tuh orang hayang karomah ibadah hayang karomah tuh istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tuh kasih mah aya ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur di agung-agung teh hayang Gusti abdi di agung-agung besi hanas di dunia di agung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teh hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pan eta hayang ka Gusti teh eta angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aju salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu sedang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus pohara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih da eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu
tadina hayang ka akhirat ka surga kuari henteu geus pindah sababaraha alam kuari mah ka Allah bae geus aya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema pembahasanana beki luhur beki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel Gusti nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh bae padahal teu salah di akhirat pangheulana ka surga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kudu bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dia jagana asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu kan sasar. Pan Allah mah di ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah. Lain wali nikah mah. Teu nyaho nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya. Tuh, iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade digerokeun kotok kade kotok nuturkeun coba pencit Isa pencit coba goreng digoreng coba dahar ada atuh babarengan dahar mah dahar coba hudangkeun deui gom ya kotok hudang inilah hudang deui kongkorongok berangkat Isa pohara jasa atuh lamun urang bisa kos kitu atuh mencitan kotok bae urang sugezeuk mencit kotok goreng jeung keluarga gom bismillah hudang deui isuk pecetnya moal beak-beak hiji ge asana teh urang mah geus ngaco bae sih ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun Kangjeng Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing
moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Dek ka mana? Aing hayang ka Bali. Iyalah kaum Hawariyun, pecinta Kangjeng Nabi Isa. Cek kaum Hawariyun Isa, kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun. Aya naon cek Kangjeng Nabi Isa? Yaqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal. Ieu bageus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa ayunazila alaina maidatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan wih eta permintaan lain lalagaan. Haramat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa. Hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleuh. Masya Allah. Mendet jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali, emang kumaha gitu. Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'wat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supa sapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Sek mantog sia kitu. Bener bae anakna mantog jak aing ge. Sia teu nurut ka aing, pan aing mah boga telu. Jawara tah mah kiai baula. Jelema di Ciduhan, kiai di Ciduhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakol ceger kahulna. Alhamdulillah, sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Teu masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia Ciduh. Ayo ngadu Ciduh jeung aing sia. Lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu ciciwe keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekad sia. Ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dak diagung-agung pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae oh hamba ai naik ya naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta hah sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia
hese nek jadi wali teh urang mengadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyana nama embungeun ketika dicoba pahit anu luar biasa pahit kamaka pahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugunya namanya nyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis tak gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang kalawang Sidina Umar keur dijero can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikan teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku hei Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon gitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna nek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan guring jasa akhlakna. Maksudna isuk nyarekan, sore nyarekan, ai brak datang ka dieu tuan geus dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula banding balik, hoy kade. Negen kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyesehkeun kemudian anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan ai pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nusuan nyusu cenah heuh eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe oh kitu ja muhur datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sidina Umar we jangan inget gitu Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing bae ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tah mah geus nasib bae geus mantap hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid na bu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantak anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta penta teh anu wajar-wajar bae
eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijeunan ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu anna kula wa tatma'inna qulubuna kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua nawa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wa mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sakira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngalawudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus dagoh salah kemudian tawaddoa ngalawudu sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih dikunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot atuh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara
nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rak'ataini fataqta'a rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa shalla rak'ataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadua doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma ya Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turuna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadua dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana poara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun pamain yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyat beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 yapa di Yerusalem yapa terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap
molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya anu luar biasa masya Allah bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampa reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus pakai kain beureum sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka masya Allah eta teh bunga mah aya ngan sieun bunga kabeh di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya na terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kaharayang anjeun geus turun ti luhur langit sok geura gadahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acat kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabagednya geus dibukaan ngecek siga naik gerantah ngabaged baheulana kaget lantaran leuleuh gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dalahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus teh dibuka alaiha sab'atu argipah ayat 7 roti nu harebat wararagus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula kula mah pan tilok dahar cek Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun teh lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep ai kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar kami moal ka ngadahar kunaon Sam'un sieun empang tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu'amid dunya hadza amin tu'amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh
walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi. Ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah. Lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia. Lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula. Ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati. Kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah. Fakulu coba aya gara dalahar. Bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi. Ya ruh Allah tetap kun anta awalam mayakul minha anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup. Kunaon? Sieun. Tetep teu sanggup. Cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minha. Yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha. Heran cek Kangjeng Nabi Isa. Maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta. Anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon sareng ieu lah tuh. Ayo geura dahar. Tetep embung. Kami heula maneh. Sieun. Sabaraha eta harita anu halaladir di hareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung. Akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah. Iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar. Kemenang dihianati dengan cara disimpen jang isuk. Ulah aya jang isuknya. Nomor kedua ulah aya simpenan saeutik oge. Nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah. Tailah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin. Nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk. Siap? Mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa. Kadaharan nu luar biasa ngeunah. Kabeh kaum teh ngarasa istimewa pisan ieu mah. Ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isuk. Hook. Asupkeun ku nyana ka dieu ka kantong. Percis kos ustaz aing ngariung bae kitu. Merkat berarti. Berarti tiba heula eta berkat teh aya. Eta teh berkat teh ngaranna sukeun. Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe. 40 poe teh terus-terusan berturut-turut. Salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah. Geus, can ngomong geus, turun deui. Isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar. Bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa, wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar. Ieu mah jang fakir miskin bae. Fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae. Belon tah nu sugih. Emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih. Cek Kangjeng Nabi Isa, ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah. Nu sugih mah teu meunang, lamun nu sugih ngadahar azab bakal datang. Tetep bae nya nanitah nu susah. Aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing beuli nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih jadi diperintah perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus baru susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah
tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae sanggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah jadi lain jang nu susah mah makin kecepet bae nu susah mah makin susah bae nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain ku ari bae nu susah makin susah bae ku ari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat typodol zero mana pi buktieunan nyana bae numpuk-numpuk harta oh luar biasa dianu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe ge bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui hese yang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge harare hese we dek dagang dari diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae. Nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rabb cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaumna ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun weh tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa babalik wari babalik nu tadina geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul sebagian umat teh balik wari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa kufur teu percaya nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh kiai ngomong kieu lah kiai didenge kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram ieu haram itu haram sogok haram da ulah pati didenge ku sia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah geus kiai mah keur ngocok prak bae urang kiai mah kiai atuh geus tetepan loba tah nu ngomong kos kitu di Cikupa hiji teteh nu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah geus balingnya jaloba kiai jan nu ngameunangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae sogok binogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngameunangkeun sogokan ja kiai ge di Golkar loba keneh ya lain nyana bae kiai mah tah geus karari itu bae eta kadenge jasa tah kadenge jasa ku ceuli atuh boro-boro ka urang ka Kangjeng Nabi Isa ge ka Kangjeng Nabi Muhammad mukomo atuh kitu atuh komo urang umatna teh teu aneh antepkeun bae keuna sacablakna sungut keuna sarua jeung manuk kera kabek ka ditu kayak karasa geus paeh mah nyana. Nah ieu kumaha ieu bareng kajadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tadina anu komo nu tadina teu iman mah beukeuh teu iman ieu mah nu tadina iman ge haju ku ari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah rep penting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi beungeutna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak suara sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngaca kabeh jadi monyet jadi babi iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah awas pamaikfur
Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelema anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal 'alamin. Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit. Aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan anu tan pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing. Iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep be pohonya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji. Nomor kadua nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding tengah denge tengah jeding karena dakwah na Kangjeng Nabi Isa etalah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Kuari ge sabenerna mah dedeleuan ahli Allah. Dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet, aya nu geus ngabentuk babi. Komo di kota mah almarhum hirup kene aya jelema di Lampung lempang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid. Kedaekeun salat aya gadaekeun salat di musala nu jore biasa. Terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol, sanggeus ngobrol puncak obrolanana geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh. Dedeleuan kula tim Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai. Anda kulama di musola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat di dinya cenah teh merombeng tetep bae kula mah salat sebab etalah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji. Nomor kaduana neuli jelema cenah Kiai Timrak terus setengah sarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh. Hanya sababaraha gerintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi. Ku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah di dieu lah ngendong sapoe sapeting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui balik deui ka Palembang eta lah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah Kiai kuari mah dedeleuan geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah kita ngazakat atuh teu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae Kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik siban nayangan kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok sugan aya nu meunang haram tak ieu malamun dibuktikan ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa monyetna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyetna teh ieu mah monyet leutik ieu mah monyet gede asana meureun bangsa uwa-uwa ieu mah masyaallah geus parah jasa tuh geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampe-sampekeun ku para ulama geus teu ngahiding ku alim eta teh sarua itu kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkeun ku para tabiin dilanjutkeun ku para asbat tabiin dilanjutkeun ku asbat terus datang ka kiwari mentak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat
rugi amat ku ari hanas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat mendingan disalametkeun bae urang dagang urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu kes bae kitu keneh digawe make sugak-sogok lah daripada cenah kiai kuring mah jae lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teu jadi PNS kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS di golongan O ka golongan A emang darah. Aduh, ieu kos darah bae jeung ge aing nyahonna sakitu doang. Aya ge darah A, darah O, nya ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, moal mantap nyogok. Lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jang naon